أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku hari kertader datang si Hidir datangnya datang adi jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi Bismillahirrahmanirrahim. walahum ayunul la yubsiruna biha nyana ge boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neuleuh nyana laut malah menikmati laut neuleuh nyana hutan menikmati hutan malah maneuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideuleukeun kana kakawasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Emang dipersiapkan jang penduduk neraka tamah. Urang mah pandeuleuh gunung Masya Allah kawasa amat teta Gusti Allah neuleuh nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan gitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat. Neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah. Aya angin saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan ku angin beliun. Maha kawasa Allah. Neuleuh laut, hoyag laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jeung moal aya mun lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang makan kitu. ku hari mah teu wani nyebut nang Allah teh Iya gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam. Kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja? Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, iya orang mah tembung, terbawa orang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah Allah nyeun tsunami tapi batur mah lain ini kejadian alam ini dari retaknya bumi di bawah jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian keretakan tanah maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami ayat nang ngeretakeun nang saha goblok siapa tolol atuh
bengker ku si atuh coba ayo atuh tinggal di pamari beja jaga ngomong ngaco bae ge jangan dengar rapihan atuh senang Allah beres sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi di tsunami jadi nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah wah sebuah macam buah pohara jasa jol tsunami deui di Pangandaran lamun nyana ngocoprak bae haju teh aya tsunami deui mah bere obat atuh Gusti daun salam hijikeun tah ramuan inum Gusti tah ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jalan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kekuasaan Allah beres selesai geus yang ngadoa bae urang ka Allah tidak ekeun nyebut nang Allah teh berat kunaon eta matana tidak ekeun neuleuh kana kekuasaan Allah subhanahu jeurekeun urang zeuk Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyeun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate bulu aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kangjeng Nabi sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae udah kegedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot gadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui itu tolong itu mah goblok teh mah lain deket ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulah aya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh deui ulah aya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha engke di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangket di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung bebas engkeuna bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga
kok saya kakalangan bae emang pamajikan sih teu khawatir kitu ku batur moal lain udaekeun emang kurang itu aing teu pati ku batur kurang pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh udah bayang atuh ya tinggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijin aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana ayo coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku hari kertab baru datang si Hidir datangnya datang adi jero bae assalamualaikum salam saib kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran gawat telumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika orang lain ke Allah tak ngalamun dagang karung kieu bae kumaha jole ha pendi oh keluar jangan aya naon Pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung terus diboro ku jelema-jelema beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya kenal gak sama itu tadi yang mana yang tadi salaman iya enggak kenal sekarang kemana orang enggak itu Khidir jadi dia enggak Khidir sasalaman lebah banget balik deh ini sakit ngan sasalaman doang mentak sih ada besi haji pendi ti peuting maksudnya ke sorangan haji aya nu datang nah ini Khidir nih tekadkeun haji pendi eta Khidir tah aing lain Khidir aing mah babaturan sia ada di kuburan itu tuh pajar babaturanana berarti mantak nyana geus diangkat panglima aduh Gusti Allah ragu boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kafir bae nya nama walahum ma'anun yasma'una biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim teu pernah didengekeun kana pituah-pituah teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadabburin wa ti'azin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkeun jadi presiden Indonesia betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun endek dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam naudzubillah min tali nyana nyieun perindo
Datangnya nak Serang disambut ku kiai. Walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya, kasih hade. Hilet eta sing hade hilet. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teu coba. Ji. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nya. Tapi teu iman. Cak di dieu nagen mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya. Woi, teu beunang geuteuh jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim, masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, iya maka dia nama geus lain awewe deui kafir. Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha? Ahok. Masa urang dipimpin ku kafir? Cenah kafir ge ieu mah adil euy, ulah jaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna. Teu adil-adilna ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun gerakan itu. Urang mah ulah kajenting urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolong kan. Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak, masya Allah karim. Urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana neuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah, boga motor, boga mobil, boga imah, bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat cilaka sia dikulum sia. Ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkan jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bedakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakitu maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang ge datang ke tayang datang cewek-cewek mabur sia ka ditu tayang guys aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be
sebab orang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun ji urang mah muluan kabehan imajina ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah aya masalah ya eta nu lobana mah eta nu terakhir teh termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk urang mere ge nya mah raja bantilok ngomong lagi mah mere kabehan cek cenah sanu ngadahar kos gitu nama bangkrut dunia opos nu bener tapi salah lu mantap aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantap sing ada kos bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue yang deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah ieu perlu bantuan berarti ya caknyana langsung nini dicekel ini ayo diseberangkeun ku nya stop mobil di stop hebat biasa nah beres datang geus nih alhamdulillah caknyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknyana teh ya kunaon dikadiekeun deui ta eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh kayunya anak indit tuh goblok tuh coba kita kan nyusahkan cak ini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu eta lulungan teh jauh lebah teh kos kitu loba urang nu tulung teh jauh lebah eta teu lepas Masya Allah boga hate tapi teh dipahamkeun karena bener boga mata teh didelekeun karena kekuasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah mah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teh iman ka Allah teh iman ka Kangjeng Rasulullah teh iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule
keboblen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aing teh nyaho di mana nama ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu siang bobong bacok siap wae hebat eta jelema ngomong siap wae calana awas ya Allah sia agak lumpat udah jelumpat po aing nanya pangeran ningna dalil lah hulu aing baga dalil hebat ngomong deui sia jeung aing aing can nyaho ka Allah teu jawara diajak ngomong mah beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah lantaran aing ngajina ge mingguan aja aing mah hiji tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing Allah meureunna hayang kan kaki uci uci na kitu nyahoeun beres eta bener eta jelema teh gos itu enggeus asa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana caritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana nyahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hate enggak teu percaya ka Allah hatena teu didelekeun teu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh la ikakal an'am eta teh adik kakak jeung kebobule beres geus mun aya si Tegwan mana kakak lu tanya ke orang tanya mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebubule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak jika pada naon ye fi adabil fikih wal basar wal istima tidak tepaham teuleuh jeung teu ngadenge balhud Allah balik kafir le sasar kebatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah takdubu manafi wa tahrubun min madariha ye kebo mah di mana-mana aya dahareun nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumbang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae seuneu lompat nya ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abong eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok gitu coba tolong teh coba ieu puguh ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat kita ke neraka balhum abong lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplan nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerep datang bupati dicabut kabeh di meteran kuliahna kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh je parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat nu jahat mun teu menteri datang calo jahat lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana
balumpat sia ngaguling rindes sabak geus paningan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedang sabeda diliak ku aduna atuh ngalah balhum adal jelema si pernah aya kadenge maling tanah teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adal tapi deuleu ku mana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adal eta deuleu ku mana tuh ku warisan jadi bea kabeh nang hasil saha eta balhum adal jelema nu ngajual can dibayar ku calo kabelah ditu balhum adal eta kebo mah paling ge daunna doa geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol ieu dangdut beak coba cabut si tolol teh coba dibawa ku jadang jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menendang deh, udah kok kebo tolol tak kebo, ayo bawa beges ke orang ka dia, belum habak tololan kebo atau tololan jana, kak kebo gak tolol jana, kebo gak yang serikan, kebo, siapa wewean, goblok siapa wewean, cepan sih nggak kai. Kan ngomong mah dengan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yeuh urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat ngeuleuh hai sawewe gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng mau ke mana DKM maling kenceleng duit masjid tolong tuh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk irah deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngada sodako engke mah geus payah teu bisa beres daratang gede plak eueuh jelema buka tolong teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali ngarteudaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaesan Allah ceuli teu didelekeun kana piruk-piruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adal bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kalimatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain gitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan
agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun kos kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasannya tentang hikmah ayo salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasia ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamangfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ilah kanjeng Nabi mawa dinil haq hanif bu istu bil hanifiyatis sama kuring diutus mawa agama nu hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kanjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi ini kurang kumaha wadi ini hak nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kanjeng Nabi mawa dinil hak yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari Masya Allah kali sekali kredit haram 2 harga nu berbeda haram teteh 2 akad 2 harga nu berbeda haram tet ulah suka jadi halal aja di dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya keluar tina dinul haq je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur meujeuh ngridit keur meujeuhna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal pikumaha ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon ai eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneun sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh ai duit bang dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi ai diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji 2 nyandung sia masalah diperintah
ku aya nu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene 2 telu kurang kene obat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok sisen amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu engke digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oke ya iya mah konsep bagus kok sih bae hadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang kamamana di masjid bae ditanya deh ku babaturan sia kuring nyelehkeun aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia terus bae heueuh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran nama deh ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah dulu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae tu pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho aing ka deuleuna asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hanya rahasia aing boga hiji-hijina pamajikan teh mantap ku aing di deuleuan bae oh jahe hebat sih mah ya hebatnya ontak itu sih teh nulikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi heula pamajikan deh tambah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge bih nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta ninaeun eta nyawa tambah dinilhak nyawa lain tambah kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleuh maca buku ceuri cicak salaki da kok cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang baca deui cerik deui cicak salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng
neng maca naon saya teh cerik maca buku hebat amat begitu jadi kecerik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang baca Quran baca buku datang ke cerik itu pasti kakak mencari orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kaharep bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol tah kos kitu mah neraka tah pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka letik-letikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq mimiti tenang datang ke rada keras datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keuheuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nol ento nah anu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum Gusaena duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat Waalaikumsalam jika datang ngaji pendi hebatnya nama ya, kunaon aing di kamari kula di kamari canda atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal mah kayak lain gitu assalamualaikum abdi di kamari canda cicing cukup teh sabobokos ya saboboko iya aya ieu kula tas becet embe tah dagingna semur tah saboboko ros bawa ka ditu bener ya Kiai bener hasilnya kebayar kadenya beres deh bae entah walillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi Masya Allah mudah-mudahan cak Kiai ngara gaji tah naon teh sia
ngomongnya na asli nata kos gitu. Nah, iya. Jelema boga kabogo, haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah waka kawin. Moal bisa tah. Sebab geus aya jalinan cinta. Geus luar biasa. Bah ieu mah geus teu kuat kumaha. Cak aing mas ya ulah waka kajeun ku edan tah budak kajeun ku kumaha. Kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin. Coba-coba ka dieu fotona hayang mah hayang da. Ayo coba-coba foto babena sia ka dieu. Ieu tah fotona. Cek bapana. Mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae. Tolol da bapana nya. Aduh goblok da bapana. Orang bajingan bapana. Masya Allah. Batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Gusti Allah tedeg galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam aya lah catatan sejarah na Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Suriah awalna kos kitu ke Suriah tah eta teh tah bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkan ka dieu ke Eropa kerjasama nyana Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi skuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Quran di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya eueuh pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya eueuh pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asal dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan urusan ieu lain deui tapi teu saetik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba di Jerman nu diangkat jadi wali loba di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan negara Yahudi negara Nasrani tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae di Mekah deket ka Baitullah dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal bae di Indonesia jauh ka dia ka ditu atuh adem ayem bae adem ayem tenang Indonesia pang tenang-tenang najeng pang mahmur-mahmur imah jeung sumur doang wali Masya Allah beak kabeh uncek tapi tenang sebab naon pengajian di mana bae aya musola jeung masjid dibuka 24 jam coba di Yordan coba di Mesir coba di Maroko coba di negara-negara lain masa masjid sih aya waktu-waktuna sakumaha kantor di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna di luar waktu salat kunci
di urang nutas main gaple ke masjid ngedeng di Indonesia mah hebat jasa. Masya Allah, teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple. Barang aya kiai kadinya make sendal kulit nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui. Eta di urang. Tapi tenang aja kiai na geus ikhlas kana. Ikhlas kiai na ge meureun nu tadi teh atau man nyokot geus didoakeun lah mudah-mudahan sing salamet. Masalah di Indonesia mah teu kayak marah. Teu kayak marah piawai di Indonesia. Ya, di urang ya kejadian kamari lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayem Golkar kuari hararudang di maningan sidak kep sinu kutunggal cakurang Karawang neulekeun ka paculeun bae bagus dah hirup kos kitu teh mulai lurah datang Assalamualaikum kiai aya kumaha eta naon eta ya mah kopi susu eta jeruk teh naon kula mah silaturahmi moal lingsem benang tilu poe datang deui mau kopi susu deui aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh nalian teh ngaranna yang tilu kali 4 kali mulai muka obrolanana ji atuh pan butuh pamimpin urang coba kira-kira nurada merenah bae atuh kakaler ka kidul Golkar deui bah aing mah sebel jasa ka Golkar beneran lillahi ta'ala Allahu akbar guru-guru aing ngajur ku Golkar sakitu bae aing mah ulah hese-hese babaturan aing beak ku Golkar karuhun baheula amanatna kieu mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur tanyakeun ke katurunan kula di Doyong Ki Ahmad amanat Ki Hairun amanat tanyakeun ke ka urang Doyong mun sia beusi hayang nuturkeun pamarentah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur amanat teh kadedengekeun bae kana ceuli mun hayang boga segala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama kadang ku ceuli sia kadenge sia balik ti dieu ka Golkar deui kiai cenah ulah sok harengesan ka Golkar cenah jadi dieu ge loba tokoh Golkar balik sia ulah ngaji ka aing mah jeung nu baris nu teu partai bae ajeun saeutikan abe di sorgana teh dituturkeun ku Golkar aing kiai cenah tulungan aing gacak malaikat nah baturna ieu moal salah ieu sia Isaya Golkar baturna kajen malaikat ge kiai mah kudu ka neraka aing pan berat eta kos kitu indit sia kadit teu hayang we pokona mah aing beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah beneran aing aing naon segala diupung plapeng ku Golkar pasantren beak tuh ku tangkorak sia kadenge ku ceuli sia asana Golkar anu balik sia aing mah moal ngajakan sia aing mah ngajakan ge aing mah aki-aki Haji Makmun we aing mah geus sukarolot kieu lah urang duaan bae ngajina ngaji lah pokona mah geus cumal kebal deui nya mah teh ieu jadi aman ngaji jeung nu teu boga kahayang mah aman tiis jadi kuari geleget teh ke kiai nya kolot nya bisa ngaji aya santrian aja mimilu ka partai mimilu kiai otakna didengkul ajur kan bener bae kamari rada engket-engket deui aya santrian barang kamari pilgub brosa teuing ka atutna kuari tinggal 2 santrina bener kamari mah 15 kuari 2 mau dibejakeun kuari ngaranna ku kula moal 2 deui 2 ge nu hiji geus bubuntel bae pastilah nu tatangga namanya tatangga aing nyaho we kajen kumaha beak ulah terulang deui sia cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae ayo pemimpin atuh urang kudu aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae mun aya lurah camat ka ieu mah kunci lawang kunci kita jalan dapur bae
Aduh, Gusti Allah. Boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadegetan pilkada bage ku hararese. Boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung nikmat ibadah ka Allah. Pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta. Pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae. Masyaallah. Kadeuleu perjuangan. Daripada nu lelengkah-lelengkah ajur-ajuran sebab naon kabawa ka ditu kecuali teger nyana kena kabawa ka urang baik Golkar datang ka imah urang tundukeun sieun bener nya kalan Golkarna ulah meres ya ka aing soali gede ajur si Golkar ieu main deui sing adanya pokona mah aya partai Golkar singkirkan. Aing mah ka ustad jeung kiai doang. Ai ka lain ustad mah sabodo teh mah. Sabodo teh mah emang parantina ieu teh mah. Ieu nya kunya jeung kuhok ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat. Penjahat paling dominan adalah sia tah nu ngomong. Aing ke deui. Aduh, geus boga tetangga Golkar geus ulah dibatur. Pembunuhan di akhir zaman loba jasa sebab bibit pembunuhan anak kira-kira gede urusan nasional sekupna sekup kabupaten sekup letik deh sekup desa sekup tatangga kuari mah anu bakal nimbulkeun pembunuhan teh lain lalawora. Sebab naon timbul tina kahayang. Ulah-ulah keur carita di masyarakat rame nu barodo cacakan kiai bae ge. Lamun geus boga kahayang di dieu posisi aing ngajakan teu nurut ka posisinyana bentrok kiai jeung kiai. Mulai geus minimal adu omong kiai jeung kiai. Ngagorengkeun itu, ngagorengkeun itu, ngagorengkeun itu. Itu ge sarua lantaran teu akur jeung eta kitu bae. Kiai jeung kiai geus terapi, ai pejabat jeung pejabat mah silih gorengkeun parantina. Tapi kiai jeung kiai masyaallah naudzubillah min dalik mantak tiiskeun hate. Geus mah geus beta mah tinggal ditobatan ku hari ka hareup geus bicara rici. Lamun aya anu ngajakan gadinya ieu urang seuri we. Kajian disebut nu edan ge. Kajian teh. Edan dan naon kajian tapi salamet. Tapi selamat daripada ancul-anculan ieu moal beres kajian kuku ge nagara ieu. Lamun urang milu agama nu hancur, urang mah bagian ngaji takribna bae, takrib pria. Senyana bagian sekupi, urang bagian ria takrib. Salametkeun, rusak jasa ka hareup. Masya Allah, tayat pembunuhan, komo pembunuhan karakter, komo pembunuhan gitu, non karena pembunuhan karir, sabaraha puluh, sabaraha ratus karir pejabat nu dibunuh ku ari teh, anu lesu akibatna frustasi. Geus teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna akhirna nyanetani cicing dibunuh karirna. Nu endek bebeneran nangtungkeun kejujuran jeung keadilan saat ieu pasti dibunuh. Pokona mah kuari mah asal anu jujur dibunuh, asal anu adil dibunuh. Karirna mantak kurang doakeun mudah-mudahan Indonesia tetep bae jaya. Tetap baik bagus nimbulkan pejabat nu jujur jeung adil masyarakat geus ngaharepkeun ayana kejujuran jeung keadilan sehingga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu marek nyaritakeun pembunuhan fisik. Bakal loba di akhir zaman Masya Allah Cakang jeung Nabi
ijtanibus sab'al mubiqat, jauhan ku maneh 7 perkara nu ngarusak. 7 perkara ieu mah ye sing hade kiprat-kipratkeun ngarusak jasa. Kila wa ma hunna ya Rasulullah, aya nu naros naon nu 7 teh Rasulullah. Qala saur Kanjeng Rasul nu 7 teh nomor kahiji asyirku billah, syirik ka Gusti Allah, nyandung ka Gusti Allah, percayana lain ka Gusti Allah. Nomor kahiji naudzubillah min wari gereja kelenteng geus mulai kahandap dengan izin atas izin camat, lurah, bupati. Oh yuk atuh cenah negara urang mah negara demokrasi ye, tinggal kumaha urang na bae bener jasa. Mun urang carita negara eueuh salah, nu penting diri urang bae. Tapi ku geus loba pemandangan nu kitu dipaksakeun di hiji daerah nu encan aya kristenan tapi nyana maksa. Eta doang dah nu hanjakal teh. Kudu aya sabara persen Kristen karak menang. Ai di kampung mah tuh. Di Jawa mah geus dipersiapkeun. Di nu jauh ka dieu ka ditu cel nyen gereja, cel nyen gereja, cel nyen gereja. Wari di urang dibelian tanahna, dibangun kunyana, dibuat gereja, dibuat kita salah secara demokrasi. Tapi urang nu nyekelan agama khawatir amat. Sementara pendidikan ti SD datang ka luhur eueuh pendidikan agama. Dipaksakeun ku ari mah kudu aya pendidikan Yahudi, bahasana ge wajib kudu bahasa Inggris. Geus ti TK keneh geus dipagahan I love you ti TK keneh. Geus good morning, good afternoon ti TK keneh. Geus eueuh Arab-Araban. Eueuh geus kabelah ditu na wallahu a'lam. Ngeye di urang teh kos kararitu. Tah asal gede bae duitna tanda tangan, gede bae duitna tanda tangan, gede kamari tapi nu kuari mah alhamdulillah ya rabbil alamin. Ye nomor kahiji asyirku billah, nomor kedua sihir. Ambalaya kuari sihir malah ditayang-tayangkeun di televisi pesihir nu kudu da dibunuh sihir teh, ahli-ahli sihir teh, tukang sihir kuari dikembangkeun. Nomor katilu wa qatlun nasillati haramallahu illa bil haqq, katilu jauhan ngabunuh awak-awakan nu diharamkeun ku Gusti Allah. Kuari mah 1000 bunuh, cuman 1000 rupiah dibunuh, gara-gara 100.000 rupiah dibunuh, gara-gara digeser posisi bunuh, gara-gara nyana ngelehkeun urang dibunuh. Waktu terus be pembunuhan geus puguh ayeuna diteroriskeun mah pembunuhan terus bae moal eureun-eureun. Jauhan eta hiji syirik, 2 sihir, 3 pembunuhan, ngabunuh diri, bunuh awak-awakan gitu. Nomor kaopat wa uklur riba, ngadahar riba. Ayeuna riba geus kagincu-gincu riba. Piring riba, gelas riba, sikat riba, gincu riba, roti geus dikreditkeun roti. Meuli roti dikreditkeun bayarna 3 kali. Roti nangis ke mana masih kena boga hutang keneh bae. Roti geus puguh kendaraan sepeda motor mobil. Kiai jaloba nu ngahalalkeun urang mah kajenting ulah kena kiai itu bae. Urang ulah haram. Teu uklur riba, mana deui wa uklu malil yatim, ngadahar harta yatim. Nomor kagenep tawali yaumazahfi, mengo kabur tina jajaran perang. Nomor katujuhna qalpul muhsanatil ghafil, ngaduduh zina ka awewe anu muhson, awewe anu bener. Ka ieu 7 perkara bahaya jasa. Sedengkeun nu 7 ieu masyaallah geus ambalaya.
di lain hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun ditarosku sahabat ayu zambi azamu indallah dosana nu panggedena ya Rasulullah monggo Allah cek Kangjeng Nabi anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka anjeun ngajadikeun Allah teh dijadikeun nidan dijadikeun sebagai itu syirik sebagai batur padahal Allah teh anu ngadamel anjeun Allah teh aya kadua katilu kaopat jeung sajabana atawa Allah nama ditenden di mana urang ngagungkeun naon nah ieu padahal Allah nu nyieun urang geus poho eta panggede-gedena dosa ngaapilainkeun ka Gusti Allah kila cek sahabat sumayun ya Rasulullah naon deui qala cek Kangjeng Rasul antaqtula waladaka mukhafata ay yat'ama ma'aka anjeun ngabunuh anak sieun anak babarengan milu dahar jeung maneh cek ngomong sompral nama ieu ngabunuh anak sieun pakir ngabunuh anak sieun susah ulah loba teuing anak ese kadituna kege susah sia tah ieu kabeh bae hararese kadituna tah eta tah nu kabeh dengan niat besi miskin besi susah nah ieu panggede-gedena dosa lantaran nu ngatur dahar teh pan Allah nu ngatur hirup teh Allah urang mah biasa bae ieu kuai coba tah pelebah kabeh pelebah mutuskeun anak pelebah atuh cenah kuari mah kula mah moal ai kabeh mah make kondom bae abeh ulah boga anak aya jelema bebeja ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ulama ieu sok diazlu bae naon aya azlu diazlu teh aya keluar cai mani dicabut abeh ulah boga anak cek Kangjeng Nabi ai dasar dek boga anak mah boga anak bae sanajan dicabut ge sarua bae bener bae barang nu sok dicabut teh kebal teh melentung beuteung jahe boga anak bae nah eta mah keur carita azlu teh ulah cek Kangjeng Nabi atuh komo atuh di kabeh mah cacakan di azlu bae ge ulah sok di azlu bahasa Kangjeng Nabi na nginayahan di azlu ge aya deuk boga anak mah boga anak bae cek urang ulah di azlu atuh cacakan dicabut bae deuk kaluar cai mani ulah atuh komo di kabeh mah tuh nu mantak di Indonesia dek turun azab deui koski ieu mah keur carita aturan agama adapun nagara kos kitu sabodo ieu mah nyaritakeun agama tah kos kitu tah anda geus bae urang lamun kawin kuari geus teu kudu kabeh bae ngeuneun kadenya lamun ditanya teh ente boga anak sabaraha 12 hige nu bibit nu ieu itu mah 13 teh sia rende ieu mah ieu kotok ge rende mahal hargana coba lamun dia tanya boga anak sabaraha 2 aturan pemerintah nu hiji gering kuari tinggal hiji deui nu hiji mabok puyeng nih cenah ya 2 ge puyeng maningan anu 12 rapih Masya Allah nu genep geus jararadi tinggal genep deui keur sarakola keur malah santren ngeunaheun eueuh itu mantep jas aing mah boga anak 12 jauh naon alhamdulillah aing pugu 2 ge nu hiji geringan bae nu hiji mabok bae sial jasa ieu atuh kawin deui bae sugan teu meunang pugu kudu di imah kaonak ngan 2 aju teu beres kawin deui pamonggol geus kieu bae kuno kolot rugi jasa tah ieu ulah nya urang teh entap tula itu non gitu ngaranna maehan anak antak qatula waladaka mukhafata ayyub amamaka maehan anak rempan besi fakir rempan besi susah rempan besi miskin na ieu mah bahaya jasa ngarusak kana katauhidan Al-falul muzhiku salah satu pagawean nu ngalengitkeun kana ruh ya nek ngabunuh eta
aya 3 rupa nomor kahiji amdun ngabunuh ngahaja nomor kedua wa qataun ngabunuh kasalahan nomor katilu wasibu amdin ngabunuh sarupa jeung ngahaja 3 rupa tipe ngabunuh 3 rupa aya nu ngabunuh ngahaja ngabunuh nomor kedua kasalahan nomor katilu sarupa jeung ngahaja sibih amdin ngaranna ta ieu nu mana anu kakenaan ku kisos anu dina Al-Qur'an dijelaskeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman kutiba alaikumul qisasu fil qatla dipardukeun ka ranjeun kabeh qisas dina urusan pembunuhan nu mana ieu anu kawajiban qisas teh bales pati bunuh deui maehan deui nu mana ieu wala qisasa illa fil amdi teu wajib qisas kecuali maehan ngahaja mun maehan ngahaja saha bae wajib maehan deui kos kumaha maehan ngahaja mah qasdul fa'li wasyahsi bima yaqtulu goliban ngamaksud migawe ngabunuh jeung ngamaksud hiji jelema nu dibunuhna maksud pisan dek dipaehan teh jelema teh migawe na ngamaksud jelema nu dek dibunuhna ge memang dimaksud sieta ngabunuh nabi mah yaqtulu goliban ku hiji alat nu memang galibna osok maehan baik jarihin seukeut sok natuan model pedang peso golok au musakol atawa nu berat batu kayu jeung sajabana sarua bae Zaid boga batur ngaran Ki Khalid kuaring man babarengan bae lempang Ki Zaid jeung Ki Khalid teh sehidup semati ceknya nage berjuangnya waduh kuari lempang ka Cikupai di Cikupa aya Sarwiti rangda bengsrat nah kapangi ku Ki Gading Ki Khalid aju ditanya orang mana wit emang ima tadi belah ditun pasar seeutik aju kadari itu apel nuan biasa tuh ngaran apel sekali 2 kali ternyata Sarwiti menaruh hati ka Ki Zaid Khalid terbengkalai sedangkan Ki Khalid dia rada hayang jasa ka Sarwiti bebeja Ki Khalid ka Ki Zaid wayahna ieu mah Sarwiti mah jang aing bae aing geus teu boga pamajikan aing kabur ka Lampung Gede Adat teh geulis tapi Gede Adat putih nama ku aing geus dilepaskeun ieu mah Sarwiti mah urang Tangerang asli bener ge bahasana gorengan bageur urang Tangerang mah daek berkorban orang Tangerang mah emang bahasa doangnya nama nu goreng komo lamun kabelah kaler mah geteungeun gadengen lagi urang mun ngadenge urang kaler masyaallah murigak bulu sia jeung saka dieu eta ewesnya teu diajak